Wilujeng tepang sarang Mang Utas dina hanca dongeng tajuk kamari teh mun teu lepat parantos dugi ka ngabangun tajuk anu geus beres. Ulet saminggu oge eta tajuk teh geus ngadag. Henteu sabaraha gede sih, tapi cukup keur jelema 40 bae mah. Bilikna kuhini sepetingan palupuhna make awi surat. Tepatna rada lega, paranti barudak diajar ngaji. Hareupeunana aya ulah saena beunang ngocokkeun ku sampean Pak RT. Isukna diresmikeun ku Paku. Kangaranan kana barang anyar atuh sabab penting teh pinu-pinu bae. Lebe encem ka tembong riweuh, gal puting kudu nerangkeun bag-bagan ibadah. Da loba keneh anu paekeun keneh. Jadi salat berjamaah mah kudu aya imam jeung makmum. Imam teh pamimpin salat. Makmum kudu nurut ka imam, ulah miheulaan. Kumaha mun imamna batal kapoosan upamana aya nu nyelangkeung ti tukang. Wayahna imam kudu eureun atuh makmum oge eureun. Henteu da aya wakilna anu kira-kira sanggup jadi imam. Kudu nyuluran imam nu batal teh upamana bae Pak RT nu geus taram-taram jadi imam. Ngan omat nu rek nyuluran kudu cicing tukangeun imam. Ngarah henteu jauh teuing ngalengkahna kartos kahartos saur manuk. Isukna basa keur salat isya nya bae ti imam teh kapoosan. Da eta we sanggeus ngareret ka makmum terus kaluar ngalewatan panto deukeut paimbaran. Nu keur salat ukur silih reret, lilana keur pahenang-henang, bingung tayohna teh. Di mana Pak RT? Kadenge aya nu ngagerendeng. Ieu kuring mah di juru tukang. Aya nyelangkeung rada tarik. Sok atuh jadi imam, da eueuh nu bisaeun. Kusileng we atuh Rahmat. Apan eta cicing dihareup. Teu bisa kuring mah. Nyengakeun sadaya-daya ka Pak RT. Siling atuh daroji. Para lunteuing sieun salah babacaanana. Mani eueuh nu sahulueun. Buru atuh Pak RT bisi kaburu tengah peuting manten. Jabani can maraban domba ieu teh. Sarua dewek oge can dahar. Ki atuh kumaha cek Pak Lebe teh? Nya geura pindah ka paimbaran. Kade Pak RT teu meunang leuwih ti 3 lengkah. Nah, hasil teh teu neuleuh pisan. Apan dewek teh di juru tukang. His, da kitu kuduna asana mah lengkah panjang we atuh. Keukeuh moal ka tepi. Kumaha mun ngajleng? Eueuh keur ngawahan. Kumaha mun digandong ku kuring sah teu? Tanyakeun heula ka Pak Lebe. Asa can manggih keteranganana model kitu teh. Di mana Pak Lebena? Dicai meureun. Berebet aya nu nyusul ka cai ka sampak Lebe encen keur wudu. Pak Lebe, kumaha mun imam digotong? Lebe encem kerung. Geus dari kitu, geuning can harati keneh. Lebe encem putuk kendang berebet menyusulan balik deui. Meunang cenah bari diuk oge, ngesar meureun. Peuting eta keneh oge lebe encem gugelendong. Salat mah teu meunang bari ngomong, pos apal bae. Mun eueuh nu sanggup jadi imam nya geus heula we atuh, engke jadian deui. Sanes teu sanggup Lebe. Kapan ti juru tukang ka paimbaran sakitu jauhna? Kudu seleke meureun, kumaha mun ngeugetik batur kureak matak bat cek RT. Matakna oge nu siap jadi imam mah kudu deukeut paimbaran. Sok ayeuna mah urang salat deui. Isukna Lebe encem henteu ka tajuk, sigana mah capeun da pugu imam. Imahna rada anggang. Merek salat berjamaah bingung, mangkaning Pak RT oge teu ka tembong. Susulan ka ditu dari minta cek Kang Rahmat.
moal ka dieu keur nyeri cangkeng tadi bebeja ka kuring cenah moal ka tajuk Pak RT atuh si minta ngaleos teu lila geus ngurunyung deui dibaturan ku Pak RT aya naon ieu teh rek salat kalah ka cekcok peleben teu ka dieu jadi Pak RT kudu ngimaman keheula atuh rek nyakot sarung har ari sugan teh teu lila geus ngurunyung deui komat kadinya sepat mah keheula kertasna leungit jadi ieu poho tadi mah asa ditunda dina kolor ae hare komat bae maneh kudu make kertas ari can apal dan minta cik pangyakotkeun kolor dewek tah ngagawi dina tihang baru nonton kolor dina tihang paingan tita tadi aya nu ngahiyak montong gagabah teu teuneungan teh Fatma ditajuk mah kudu bersih eta geuning nu Pak RT oge ngalumbuk deket Paimbaran da can diampihkeun dewek mah kelantang supat makomat Pak RT geus mimiti takbiratul ihram diturutan ku sejenna tapi kalituna Pak RT teh anggur ieu jempling teu kecet-kecet ngahulang salila-lila nah maneh teh ngagehan kanu rek amin aya nu ngarewas cep tong nyarita ari keur salat teh subhanallah Pak RT ngalieu hampura aya nu poho jadian deui we har ari Pak RT salat demikian deui Pak RT sujud diturutan ku sejeuna peng we geulana keur tanda-tandana kudu cengkat deui rek cengkat teh inggis imam sujud keneh ngeulaan meureun kasebutna tapi ari keur aku cangkeul mah nu pangareupna ngareret jurupanon kalebah Paimbaran kebeg teh Pak RT geus eueuh di dinya Pak RT leungit euy dari minta nu sajana ngorejat gendak carengkat batal we carita nama atuh dicurun dengan Pak RT cek nu seorang kapoosan indit kacai cek nu seorang deui nyumput ka tuangan Paimbaran papada teu apal da puguh eueuh raratanana disuran we ka imahna kasampak Pak RT keur nyaleuhak dahar kumaha ari Pak RT mani eueuh tanggung jawab jadi pimpinan teh dar minta putuk kendeng har nah habat nyalahkeun kuring geus beres salat mah nya balik atuh rek naon deui ari makmum piraku diantep sina sujud kuring mah teu wani ngaganggu cek palebe oge doraka ngaganggu nu keur salat mah balik we rencepan bisi maraneh hebat tanyakeun ka palebe ayeuna keneh kumaha cenah hukumna mun imam kitu peta berengbeng ka imah lebe encing RT oge milu kasampak nu teang keur ngahargung bari nyakolan cangkeng diterangkeun we ku palebe encen teh duh ngadengekeun arunggut-unggutan ngaranna oge diajar atuh palebe wajar we mun aya salah teh RT semua ngagede-gede nya da salat mah puguh syarat rukuna teu meunang diheureuikeun paralun teuing ari rek ngaheureuikeun mah rumaos jalmi bodoh taya katerang palebe parang bulan puasa harita teh tajuk beuki haneuteun lebe encem beuki riweuh bae nu hayang diajar ngaji rae poe rae teh terus nambahan kolot budak awewe lalaki ting alabring indit katajuk wasosna saya kurang lajengkeun kana bagian katilu